Ini parah nih. Lain wa ya urang wa. Naon? Lamun ti peuting ka kota. Oh. Eta ningali martabak teh ngagarbleng. Mah benar itu mah. Kudu pariksa ke panon teh. Geus bolor, panon ke bolor bukan. Mah bener. Jeung di wa ieu nya lamun ningali muding bikangna. Oh. Boga anak ketinggalan teh. Aya hiji kurung tinu ku Japati. Japati keluar di sada. Ini di sada-sada. Kana hitungwan. Di sada kumaha tua. Kan Japatina ari geus kaluar mah hiber. Pantesan atuh kana hitungwan di sada-sada. Lainnya eta irahan cukurna. Saan itu cukur? Heuti baheula nang gondrong we hayo. Naon teh? Oncom. Pan mureun aing ngadar kangkung mah urang ge sok tunu. Oh, tunu sok langsung hayang Mau ge bakal tunu. Sare. Bakal tunu. heeh. Tah, ngada begitu di dahar. Bakal langsung sare eta mau. Sare teh nya mau we nya dibere kangkung. Sare mau. Kapan sare? Heeh. Pan butuh kulit nalin. Mahal. Kulit mahal. Ai jeung elmu bakal sadaya ge bakal babari. Tincak we buntutna. Buntutna ditincak. Ditincak pan keur sare. Heeh. Tepat cina hudang. Pan ngajol langsung ngabonyon kulitna teh. Ngabolonyon. Ngabonyon. Dibeli teh 20 juta. Bukan kangkal harenong. Nah, mahal nya. Rek atuh anu urang dijual ieu wa ieu. Ayeuna kali 30. Sabaraha 30 juta meureunna. Boga meureun modal tah bomolongan ti gua. Heeh, benernya eta ka saha wa ngajualna wa? Kamari teh ka orang Jakarta. Diborongkeun teh kangkal harenong teh 20 juta eueuh. Tah nu dinya ka orang Jakarta. Heeh, wa lah erek kamu aloba dedengean wa. Dijual wa lah. 30 tangkal berarti 30 juta. 30 juta. Erek dijual mah. Erek Tah dijual. tatangga ge nang jeung tanahna.